Naon? Atuh abi ge hayang siga batur, geuning batur kamari meuli motor, meuli mobil, imah kota saripu jeung ripu hayo. Proses heula hirup mah. Tong boro-boro motor jeung mobil, gunung ge dibeuli nu 100 tumak. Ayeuna proses heula. Anger atuh Ya, da. hei. Tuh di mana ngan parasea we. Hayo naon atuh itu nu diomongkeun teh. Lain parasea ieu mah. Sharing ieu mah Sharing. teh, keur sharing. Kali wayahna ayeuna mah urang nu di tengah, urang ngerek nengahkeun. Sok, naon? Kasusna ieu teh. Ajeng teh cenah hayang meuli mobil, motor naon. Teu Ieu. salah teh abi ge hayang atuh teh siga batur. Ayeuna teh keur proses, suatu saat ge kabeuli. Teu salah kan abi hayang siga batur. Sok kumaha solusina? Ye, jadi lalaki mah lamun awewe ngomong gitu teh kudu jadi motivasi, kudu lebih semangat. Lainna ibaratna ayeuna Tuh, putus. cek abi oge kitu. Kamu teh Rek kudu nengah, rek naon ieu teh? Nah, urang mah ye jadi lalaki kudu semangat dikitukeun ku awewe teh kudu leuwih ditunjukkeun. Yo, urang oge bisa sabar we kamu teh isuk meuli. Kitu we geus beres. Ya Lain isuk nengah eta mah. isuk meuli, itu teu meuli-meuli kan emosi urang oge teh. Masuk ngomong gitu. Tara ngomong gitu engke urang keur berproses. Saruneng, cenah ieu kitu, geus aya di berproses. Lamun osok ngomong gitu, ulah sok gitu jadi lalaki teh. Ulah Si sok saruneng. ngomong bari jeung henteu. Kumaha dinya saruneng, lain nengah eta mah. Anger dipojokeun urang saruneng. Sok angger nya. Jadi lalaki mah kudu narimakeun. Ari awewe teh kudu kumaha tugasna? Mere motivasi ka lalaki ame leuwih semangat. Si saruneng ampun ka urang teh. Unggal Tuh, minta gitu pendapat. Ganeng cicing ngarepe ya si saruneng mah. Abi keur kieu diberep. Masukan kieu nyarenteng. Ayeuna geus rek Teu nengah. asup heuras hulu. Sarua dirinya ge, teu Heuras asup. hulu geus teu Sarua. asup di bejaan teh heuras hulu. Sarua dirinya Kumaha heuras cek abi hulu teh ge. ngajelaskeunna abi teh Tuh atuh asuh hayang meuli dirinya mas ge. engke di berproses. Dagor we ku kampak hulu. Eus kieu mah. Ngomong eta jeung ieu eta sarua ieu ge ieu. Heuras hulu ieu ge sarua. Astagfirullahaladzim. Capeknya. Boga lalaki teh meuni heuras babatoknya. Heuh capek oge, hege bakal hayang kieu teh. Ampun kumaha nya? Pinah ka itu tuh. Sing dagang nu kieu mendagang batu tuh. Astagfirullahaladzim. Nyebut Tuh, dagang nya. batu cenah.